Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang dina acara anu maneh sareng wakepo urang sami-sami neraskeun jejer carita nu katunda kamari si Rawing Kiwari. Kumaha? Aduh, kaparigelan si Rawing memang luar biasanya. Mohon beki dieu si Rawing beki pogot kalayan kasugri mitra-mitra anu biasa ngadangukeun acara dongeng Kiwari garapan wakepo Kiwari neraskeun si Rawing Kiwari. Lah, luar biasa nu mawi kadelali. Seug ayeuna mah urang teraskeun heula kumaha ye jejer carita si Rawing Kiwari. Wilujeng ngadangukeun. Jung kaget Ki Jaroji dina waktu harita. Ari sabab Ki Buyut Ireng teu katingali nyingkahan eta Panarajang tetep pancuh dina tangtunganana bangun anu ngahaja ngadaguan datangna Panarajang lawan. Ki Jaroji jadi beki panasaran langsung harita nibankeun tenggeulanan anu tangtu we bari dibarengan ku kakuatan tanaga lapisanana. Huk hiuk terus. Tenggeulan Ki Jaroji kena pisan kana dada jeung beuteung Ki Buyut Ireng. Tapi Ki Jaroji ngaranjung kaget deui bae sabab harita tenggeulanana anu keuna nenggal kana sasaran teh betaya pangaruh. Taya pangaruh naon-naon sigana teh. Ki Buyut Ireng tetep tagen dina tangtunganana, teu gedag bulu salambar sigana teh. Ngan sakieu kakuatan tenggeulan teh geuningan Jaroji. Cik leuwih ampuh kayaknya, jeung leuwih kuat deui. Beuteung karasa naon-naon euy. Ki Buyut Ireng da puguh sakujur awak geus dilapis ku kakuatan aji weduk Ireng teh. Teu matak aneh lamun tenggeulanana anu sakitu ampuhna teh teu karasa naon-naon ku Ki Buyut Ireng. Ki Jaroji narik dua leungeunna maksud hayang mindo di kakuatanana tenggeulan anu leuwih rosa batan tadi. Tapi kacida kagetna Ki Jaroji harita sabab sapasang leungeun jadi lengket lir upama keuna kana leugeut anu kacida pageuna. Leungeunna teu bisa ditarik sangkan leupas tina dada jeung beuteung Ki Buyut Ireng. Ki Jaroji naker tanagana ngabetot sapasang leungeunna, tapi karasa aya kakuatan anu lir upama geteran setrum nu ngandung daya sedot lir upama anu nyedot kakuatan tanagana. Beuki rosa Ki Jaroji naker tanagana beuki kuat tanaga sedotan nu nyaliara kana sakujur leungeunna anu datang tina sakujur awak Ki Buyut Ireng. Ki Jaroji harita adu regeng hayang ngaleupaskeun dua leungeunna, tapi beuki dilabet angot beuki kuat kakuatan daya sedot anu nyedot kakuatan tanagana anu harita disedot ku Ki Buyut Ireng. Teu matak aneh ari kitu teh mah sabab Ki Buyut Ireng memang matak atau ngawatek ilmu muara baraja, di mana kakuatan lawan nu nibankeun tenggeulan bakal kasedot nepikeun ka leuseuh kakuatan tanagana. Ki Jaroji antuk ngarahu jero hatena kaayaan anu bener-bener matak nyeri kana hatena sabab ngan ukur sageprakan bari jeung Ki Buyut Ireng teu ngarobah tangtungan, tapi manehna ayeuna geus teu bisa walakaya deui sigana teh. Beuki bedas tanaga nu dikaluarkeun beuki tarik daya sedot anu narik kakuatan Ki Jaroji. Ki Buyut Ireng mah tenang we sigana teh bari nyerenge seuri. Harita ngareret kalebasi keling anu tandang adu hareupan ngalawanan sarjan muridna Ki Jaroji. Katingali ku Ki Buyut Ireng sarjan naker kakuatan tanaga jeung jurus-jurus ampuhna, tapi si keling memang budak anu geus nyangking tahapan ajen pangarti nu mampu ngimbangan lawan. Lain bae jirimna anu jejorelatan di antara Panarajang lawan, tapi sakapeung si keling anu males narajang. Cerelateng si keling luncat ngajauhan lawan, nyelang ngareret heula ka lebah Ki Buyut Ireng. Katingali Ki Jaroji eukeur udeg regeng narik dua leungeunna anu napal pageuh dina badanna Ki Buyut Ireng. Si keling ngagero bari seuri. Maneh hebat euy. Can naon si Jaroji geus ripuk kitu euy. Engke kawas si Gonjara deui nya kenya. Leuleus ku lapis. Hayang we lamun kitu wing oge euy. Nah, hayang wing mah edun euy. Euy, maneh kunaon bet ninggalkeun wing? Wing ge cantang kele ku maneh, Mas. Entar tapi sakitu, Mas. Saiki Mas. Sarjan nepikeun kabun celik panona atuh pugu beuki nafsu anu lain dikieuna lantaran lengkah ujung tina kanana kandeg di halangan ku si keling. Bioge untung manehna masih keneh bisa miceun diri lamun seug telat saeutik tangtu jadi korban serangan si keling anu ngagunakeun jurus Jariji Sakti. Si keling ningali sarjan ngawangun di pasangan manehna ngarti yen pikeun meruhkeun lawan teu cukup ku kakuatan jurus Jariji Sakti wungkul, sadar kana eta kaayaan harita si keling ngawangun pasangan dina jurus Bajra Kila.
Sarjan harita bener-bener meh teu percaya kana kaayaan anu keur dising hareupan ku dirina. Geus meh sakabeh pangarti ti guruna turun ka manehanana. Tapi ayeuna nying hareupan budak rumaja lalaki anu ngaranna si Keling, tetela panarajang naloba anu reuntas di tengah jalan. Malah mangsa parang bantrok kakuatan Sarjan beki kaget diwae. Sabab si Keling ngidem kakuatan tanaga lapisan anu teu disahandapeun kakuatan manehna. Wong ngedab kowe bocah kenting. Kowe mesti mampus. Awas kowe, aku pateni lo. Maneh ento ngejago si Keling. Pasti maneh bakal mati lo. Enggak bisa ngampun deui sia. Mampus kowe. Lihat. Sarjan mepeskeun amarahna ka si Keling ku jurusna anu paling ampuh. Tapi si Keling memang geus sayaga diri atuh nying hareupan kakuatan lawan din jurus Bajrakila. Akhirna bantrokan kakuatan geus teu bisa dipondah deui dina sela-sela waktu jeung lolongkrang kosong anu waktu samporetna si Keling harita mampu ngasupkeun panarajangna kanu jadi lawan anu memang di luar dugaan Sarjan. Dos jebrot. Atuh puguh we lain deui harita di demang sakabeunangan kuruntuyan tenggilan si Keling. Sarjan bener-bener nyeri perih hatena. Jari jeg dalig Sarjan menurut tukang sababara lengkah sedangkan si Keling pancung nangtung bari nulak cangkeng. Cek winge kumaha Kang Mas? Entah menang gegabah make awake panceleduk. Kumaha Mas karasa? Sarjan pikeun kaburial buncelik panona. Nahan ka nyeri jeung ambak bet asa teu percaya upama dirina kudu ngabangkieun dadalig degan mundur ka tukang balu karuntuyan tenggelan si Keling. Kadenge ku Sarjan jeung si Keling sora humargungna Ki Jaroji anu tarik dituturkeun ku awakna anu ngalumpuruk rubuh li upama nu leuleus daya tanagaan. Teu beda ti kapuk ka si kaibunan kapas kahujanan bareng jeung kebiut ireng ngaleupaskeun pangaruh aji muara barajana. Waduh! Lumpuruk bro we ngaringkuk teu beda ti kuuk ngarengkol. Teu beda ti engkol paribasana kayan Ki Jaroji dina waktu harita. Ki buyut ireng ngeh ke seuri bari ngareret ka si Keling jeung Sarjan. Bandungan kuy lain Keling, korban nu kasakitu kalina nu coba-coba pikeun ngaduan aji muara baraja. Rek teu bebas rek teu hebat kumaha dulu ilmu dewek euy. Teu kudu hese-hese, kudu kuat-kuat. Kudu hutet metakeun leungeun jeung suku lawan namrung ngalumpuruk. Si Keling seuri bari nembalan caritaan Ki Buyut ireng. Nya hebat maneh ki euy. Si Kang Mas Sarjan sigana mah si kene kuatan ki, tapi sakali mah kudu ngajengkang kuing ki. Piraku maneh geus bisa ngarubuhkeun lawan ari uing acan. Ngerakeun atuh euy. Sarjan ngageter hatena. Sadar ayeuna mah kana kaayaan anu dising hareupan ku dirina, yen aki-aki nu ngaran Ki Buyut ireng mibanda aji pangarti anu leuwih punjul aya di saluhureun guruna, sedengkeun si Keling oge kawilang budak anu nyata teu disahandapeun elmuna, kanyataan anu bener-bener pait jeung peuheur karasan. Aduh, guruku ora iso lawan iki si Buyut ireng. Bocah si Keling memang bahaya, bocah gendeng. Kunaon geuning kalakang ngahuleng kitu, Mas? Pindo deui atawa kumaha Kang Mas? Nya sok aya kumaha? Tepung ting jalan tang bari ngaulang kieu mah Mas. Sarjan harita mendelik ka si Keling. Bari nyarita di barung jeung ngahegak napasna. Mula sompong kowe Keling. Ngurang acan rumangsa ngele. Bocah gendeng kowe. Endak kudu loba ngomong. Entok sieun senajan ngurang modar. Ayo entok kudu ngasa-ngasa maju kowe. Aku ladena sakarepmu. Kekeun tonton wae maneh mah Mas. Mantong amak sia. Penasaran ari acan ningali ngajungkel teh euy. Kumaha Ki Buyut? Jongkalkeun wae kitu kuing ya.
Si Keling ngareret kaki buyut ireng. Biraku elek ku dewek aki-aki Keling. Montong loba ngomong geus buktikeun omongan maneh bisa teu ngelehkeun jadi lawan. Entang bari ojang mundalik maneh euy. Nu lalajo mah cicing we lah. Sok urang teruskeun euy. Tepung gua can aya nu ngajengkang mah euy. Nyaan asa teu pararuguy. Si Keling langsung luncat narajangkeun jadi lawan. Ari Sarjan kaget puguh teu nyangka si Keling rek langsung narajang, gancang harita ngimbangan kacepatan gerak si Keling. Tapi si Keling ayeuna geus ngagunakeun jurus Bajra Kila mangrupa jurus andalan warisan Eyang Waluki, ngaliwatan kakuatan gaibna jurus ampuh anu kungsi jadi andalan pikeun ngabinasa nu ngaran Sirawing. Mokaha tandang si Keling beki garang jeung bayangan, sanajan Sarjan usaha satekah pola ngimbangan panarajang lawan, tapi kacepetan gerak si Keling memang lebih punjul batan manehna. Akhirna teu bisa dipondah di waktu runtuyan tenggelan jeung tajongan si Keling kena kana sasaran. Jengkang kebut teh Sarjana merurubuh nang karak bengkang. Katingali tina sela-sela bibirna aya getih nu haneut keneh ngalai masihan gadona. Kumaha sih? Karasan teh. Kumanto karasa. Tambahan deui sia teu karasa mah. Kolot-kolot namru ngajengkang euy. Uing teh dagan tuh euy. Nyerakeun maneh Mas. Pateni bayaku bocah gendeng. Kowe pateni aku. Ayo pateni bocah gendeng. Si Keling ngareret kaki buyut ireng bari nyarita. Pateni cenah ki euy. Pateni teh naon sih teh? Menta dahar atawa menta dibanting deui ku aing? Pateni teh euy, akod mereunanya euy. Sangeuk euy geus ngagoler kudu diakod mah sia. Pateni teh paehan Keling. Eta jelema teh menta dipaehan Keling. Pateni teh paehan aing cenah kitu tah hantina teh Keling. Batur mah hayang hirup lila ieu mah kalah kahayang paeh maneh mah lieur sia Mas. Kumaha mun geus kieu kieu? Kalah eta si Jaroji nepikeun ka ngaringkuk kitu euy. Hanyaan hebat ilmu maneh ki. Si Keling ngareret kalebah Ki Jaroji anu ngaringkuk bari dina kayan teu sik malih. Ari tarung kudu nepikeun ka kitu deuleu Keling. Jeung teu kudu make nguras tenaga jeung pikiran cukup ku kakuatan ilmu waduk ireng jeung muara baraja. Lawan langsung rubuh ngaringkuk teu beda ti kuuk. Beak tenaga jeung kakuatanana. Jadi atuh mun kitu mah manehna geus moal bisa neruskeun maksudna ini ka Gunung Halimun mereunanya. Bener teh Ki? Bener Keling. Lamun maranehna maksakeun maneh indit ka Gunung Halimun bakal kojor di jalan euy. Sabab duanana kawilang tatu di jalan cukuparna komo si Jaroji mah. Jadi kumaha tuh lamun geus kieu euy? Urang neruskeun di lampa atawa kumaha ki? Lain geuningan anu rek Gunung Halimun jeung menangkeun kemang pancawarna teh lain urang wungkul euy ki. Aneh euy. Batur ge sarua geuningan nyahoan ayeuna kembang pancawarna di Gunung Halimun. Buah loba keneh anu sajena ki euy. Memang bener Keling. Sanajan disumput-sumput ari kangaranan pusaka atawa jimat mah moal waleh nyebar bejana euy ka mana-mana. Saperti halna kembang pancawarna tangtu bakal jadi udagan jeung rebutan jago-jago liana. Nu matak urang ulah tinggalun lengkah deuleu Keling. Saha nu leuwih ti heula tepi ka tempat tujuan eta nu bakal kami pilih ngapi milik dolon. Mun kitu mah urang kudu buru-buru atuh ayeuna indit deui kieu ya. Embung wing mari kudu kapilhaan ku batur mah. Ngan engke lamun pangidi jeung jelema saperti si Emas jeung Ki Jaroji kumaha tindakan urang ki? Singkirkeun Keling, sahabai nu satujuan jeung urang kudu disingkirkeun. Sabab sati gedena tangtu bakal jadi gangguan pikeun urang. Kalau aku mau ge teh jadi gangguan deuleun. Kembang pancawarna teh kudu jadi milik urang. Kudu beunang ku urang Keling. Ki buyut ireng ngareret kalebah Sarjan anu sumengir nahan ka nyeri.
ngababangkang dina lemah terus ngareret kaki Jaroji anu kakarangulisi kelalaunan bari humargung nahan ka nyeri. Aduh. Ki Jaroji bener-bener asa remuk satulang sandi. Eueuh tangan pangawasa sigana teh. Kadenge kebuyut ireng nyarita dibarengan ku sora serina. Dengekeun ku lain duaan Jaroji oge sarjan. Upama lain duaan kekenruskeun lampa ka Gunung Halimun mangka maneh tepi maneh duaan geus paeh di jalan. Ku ayeuna kitu lo boga coba-coba pikeun maksakeun maneh lumampah nuju ka Gunung Halimun. Lamunnya kene kana awak mending kene balik deui deuleu ka lembur. Si Keling milu nyambungan caritaan Ki Buyut Ireng. Pokoknya lamun maneh duana yang panjang umur tong neruskeun lampa ka Gunung Halimun sia. Cilaka sia, koit ke. Nyawa teh jualun euy. Nang karak baeud teh moal aya nu ngahirupan deui sia Mas. Entah menang maksakan maneh entah menang. Aing ngomong jadi kieu euy. Ayo urang teruskeun ayeuna mah ieu lampa teh Keling. Montong milating aya di dieu euy ah. Urang butuh neangan si beuteung ieu leureum heula di warung sugana aya nu deukeut di dieu ka Pilemuran. Geus kitu mah teruskeun di lampah urang leuwih gancang tapi tang teu bakal leuwih alus pikeun urang Keling. Hayu ki euy. Aduh maaf Mas, maneh kapaksa ngagoler jeung guru maneh nya euy. Geus kitu mah Ki Buyut Ireng jeung si Keling terus lalempang ninggalkeun eta patempatan. Geus teu malire deui kana kaayaan Ki Jaroji jeung Sarjan. Ari Sarjan setengah ngoronda ngadeuketan ka labah guruna anu margung nahan ka nyeri. Aduh. Sarjan. Dewek bener-bener kaget euy. Ilmu naon nu digunakeun ku Ki Buyut Ireng terus ka mana eta jelema teh Sarjan? Aduh. Ngurang agenda sangka bakal ngerandapan kejadian anu kieu. Aduh. Ki Guru entuk nyangka bakal ngerandapan rubuh di dia. Dunia nggak tempatan ngaduh ngurang sial Ki Guru. Kula ge ngelek ku budak lelaki nganu ngerana si Keling. Si Buyut Ireng jeung si Keling memang jalma-jalma anu luar biasa. Ngan sakumaha aya ngan kumaha ayeuna urang euy manya kudu tinggal oleh kiamat awak mun asar mangsa tulang-tulang katambah dileuleus satulang sandi Duanana ngengkes ngintip Ki Guru. Kula bingung serangan kek ngerasa kertas kocur badan. Aduh. Ngerasa linu kena tenggelan jeng tendangan si Keling. Aduh, ndok sangka nasib ngurang jadi kiyo Ki Guru. Aduh, kumaha umpamana datang peding ngurang masih kene kiyo Ki Guru. Aduh. Sarjan ngan bari hate nu hayang nulungan kanu jadi guruna. Da puguh manehna oge sarua deui ngarasakeun ka nyeri sakujur awakna balukar tina runtuyan panarajang si Keling anu keuna kana sasaran. Ada anggang di tempat Ki Jaroji jeung Sarjan nu keur ting hargung nahan ka nyeri. Katingali di lebah sisi jalan aya 4 jalma anu keur leureuh ting jalemprak bangun capek kadenge salah saurang di antarana nyarita. Dikerasenya Ceteng geus nepi ka dieu ya. Aduh, jauh keneh meureunnan ieu teh Nyeteng. Kang Jumadi jauh keneh. Eta si Anteng meuni nepikeun ka ngahegak kitu. Kade ieu teh yo, acan oge naik gunung ieu teh yo. Sing horeng si Rawing jeung si Banteng Bulung geuning anu keur leureuh teh, malah Jumadi jeung Odon oge jadi indit bareng luyu jeung kasapukan ti antara maranehanana opatan. Si Banteng Bulung ngareret ka si Rawing bari nyarita. Wah, kang ngawing-ngawing mah meningalanya gala rupa dinyidik-nyidik euy. Uing mangangegak ieu teh lain nyape kang ngawing-ngawing. Dorab tadinya beuteung dahar Gang. Aduh, mung bae disebut capek teh geus puguh ngiripuh kitu dada turun naik nyebutkeun terab. Alah,
Acan oge naikan na gunung neng geus mabok ngomong teteng. Jauh kene teh nya Kang Jumadi. Si Rawing netep ka Jumadi anu memang leuwih apal kana jalan anu kudu disorang. Jelas masih kene jauh itu Rawing. Malah ke upama geus deukeut ka wewengkon Gunung Halimun mangka urang kudu waspada. Sabab eta tempat nu bakal diambah ku urang teh kabilang masih kene sanget Rawing. Sangetnya kumatu teng. Heug teh aya nu ngeleketek euy. Nya di tempat nu sanget mah kapan teu anye meureunnan siluman jeung barakakas enam barakasakan teh. Kumaceng mun aya nu ketek-ketek euy olak-olak ujun. Wah, Kang Awing-awing mah sieun-sieunan kawing euy. Tong itu Kang Awing-awing. Ari nu moko-mokonya mah wing mah geus nekat moal nyieun ngunu gitu-gitu Kang Awing-awing. Ngasal ngulah ngetek-ngetek be, ngulah ngomong-ngomong gitu ah. Ngadongeng mending oge Kang Madi. Tiga, kalau kajig-jig di tangan dongeng si Anteng mah. Kelain Kang Jumadi nya ieu mah cek guru akang be nu nitah metik kembang pancawarna. Kumaha ngeunaan eta kembang teh lain soal khasiatna nu ditanyakeun ku kuring mah. Ngan nah aya anu boganna eta kembang nu ayeuna jadi udagan para jago teh. Jumadi netep antep ka si Rawing bari terus ngawalon. Nurutkeun katerangan guru akang mah eta kembang teh memang aya nu bogana ngan tangtuna we lain sabangsaning jelema sabab kangaranan jelema mah saha nu daek cicing di luhur gunung. Jadi maksud Kang Jumadi anu boga eta kembang pancawarna teh kawilang makhluk gaib gitu. Bener Rawing. Nu matak teu gampang pikeun nyorang tepi ka eta Gunung Halimun teh. Malah nu bisa metik kembang pancawarna teh teu bisa sambarangan jalma. Kawilang kudu anu bener-bener ngajodo jeung geus jadi bahakna kitu teh. Luyu jeung idin anu bogana nyata gaib anu ngajaga ngariksa eta kembang pancawarna. Kitu teh Rawing. Ayah berat oge atuh lamun kitu menya. Cantang tu diantara urang opatan oge anu bisa metik eta kembang atuh lamun kitu mah Kang Jumadi. Memang teu salah Rawing. Malah cek guru akang sanajan budak angon paribasana upama memang geus jodona atawa nu ngabogaan hak kana eta kembang pancawarna mangka teu kudu dipenta. Tangtu bakal dibikeun ku nu bogana. Sabab nu boga eta kembang pancawarna henteu rek sagawayah mikeun sakomo lamun nepikeun kamasrahkeun ka jalma anu teu lempeng lampahna mah. Nya nu lempeng lampahna mah lempengna ge tara pungkal pengkol meureunnannya. Mangkani sajroning lumampah urang mah geus sabakali mungkal pengkol ya. Kakenca jeung kakatuh terus di mengkol teh. Nya bener teh teng. Kumaha Kang Awing? Biar teh omong naon Kang Awing-awing teh. Ngengke ngamun ngayelembur ngurang leureun terus ngupi-ngupi bieu teh nya. Gitu. Si Banteng Bulung ceplak bari jeung panonna semulinduk siga nu tunduk. Nya tak tegen. Cik akang geus kitu dinya meteng nu matik nyelempang teh lain naon batur keur ngomong soal kembang pancawarna. Ieu kalaka kana ngopi. Jeung leureun di warung. Lapor moal kuat ya yakin mal bisa tepi nepikeun ka luhur gunung. Tanda-tandana kieu mah teh yo. Kakaraoge cikene leureun geus tunduh deui bae teh. Kang Awing mah bisa-bisa bae ngomong teh. Mana Awing mah ngenteu tunduh Kang Awing-awing. Ngapanan bieu teh Kang Awing ngomongkeun engke ngamun leureun terus ngopi. Geus sarikeun kayaknya moal waras teh. Sarikeun kayaknya. Aduh moal waras tinggalkeun palingnya meureunan ku akang. Tinggalkeun tiluan taina kuring arek nanyakeun dieu ka Kang Jumadi. Kumaha upama urang naik kan luhur Gunung Halimun terus kapeutingan di jalan. Nya sasetna mangambak ka gunung tangtu ngaliwatan leuweung meureunan bener teu? Nya eta mah tangtu geus risiko nu kudu disinghareupan Rawing. Malah cek guru akang mah upama wanci peuting bakal leuwih atra katara kumaha kahengan eta kembang pancawarna. Da kumaha kitu kahenganna teh Kang? Cik dongengkeun cenah yo, dongengkeun yo. Nyari leureum be urang ngobrol ieu mah yo, kumaha tah kahenganna kembang pancawarna teh? Upamana datang wanci peuting. Nurutkeun katerangan guru akang mah,
upama wanci peuting bakal katingali kembang pancawarna teh siganu hirup mangkak ligar leuwih mekar sarta semitna angin-anginan anu leuwih aheng deui nebarkeun cahaya eta kembang teh kitu teh Irawing cenah cek guru akang ngan moal samata-mata aya katerangan kitu upama henteu kungsi aya nu kawenehan ningali eta kembang odon nu tadi cicing ilumairan caritaan nu matak akang duaan terus terang di hadinan teh miharep sangkan Irawing anu bisa metik eta kembang nyata kembang pancawarna teh sabab upama nepikeun kabeunang ku jalma nu jahat waduh tang tue bakal disalahgunakeun kasiat jeung tuah kakuatan eta kembang. Si Rawi ngabagi paneutupna ka Jumali jeung Odon ngareret ka si Banteng Gulung anu ngajemprak diuk dua leungeun neken kana taneuh sirahna katingali ngulahek ka didir panonna peureum. Bogo ari mawa buta mak yo leureuf kaanginan ngulah sirahna teh keun ditinggalkeun sia teng jadi kitu nya Kang Jumat deui kumaha bieu ceuk Kang Odon teh miharep supaya kuring anu bisa menyangkeun kembang pancawarna artinya pugu kuring oge miharep pisan sabab terus terang ari kuring mah butuh keur nulungan anakna Ki Jayaraga jeung anak sorangan sugan mah bener ngajodoh Kang. Waktos na gening seep. Urang cekapkeun dugi ka dewe latunya. Acara dongeng Kiwari kapihatur ku Wakepoh Kiwari neraskeun carios Si Rawing Kiwari. Hatur nuhun, permios.